Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Punjisan Febrianto Putra di kelas 10 IPA 1. Di dia abdi bade ngawawancara rencangan abdi tapi narasumber nyaeta Iqbal Nur Syamsi. Bal, mangga di Bal. Oi, salam corona. Salam ya. Damang sehat. Nama kedah mangge ieu ya. Oh, nyata kade saya di sini tokilap ya. Pakai hand Sanitizer ya. Kudu ya, Pak. Sok, mangga. Ois. Cara makainya gini guys. Gitu. Kudu dipikir guys. Yang penting mah jaga kesehatan, kebersihan. Yoi, well, jaga kebersihan. Kieu Bal. Pada mute kamari aya cilaka nya namanya. Saha eta teh Bal nu itana? Nu pelaku atau napi korbanna? Tanya, eta teh rencangan abdi eta. Oh, rencangan. Jadi kumaha ceritana? Ceritana anjeunna nyendak mobil ya. Sareng abdi eta terus itu eta waktuna ieu ongi tah. Ongi. Tah. Terus itu kan aya motor. Si motor eta teh nyalip teu ngesen. Jadi gitu. rencangan abdi teh teu ieu we lurus wae nyendak mobilna teh lurus wae jadi Lempang we gitu ya. ya teu katingali eta motor rek nyalip teh terus jadi ka teunggar we ieuna naon knalpotna. Nah terus itu langsung eureun tah. Padahal mah teu ieu naon sih teu ragrag motorna ge langsung eureun ka pinggir. Nah terus motorna teh ieu terus abdi sareng jangan abdi tarurun. Langsung minta ganti rugi. Sepeda ieu naon tameng knalpotna potong. Padahal ada rusak teh. Tameng knalpotna, tapi padahal kan teu lain rusak. Terus rusak tadinya eta mah. Tapi nya hayong ieu we meureun eta mah lah. Gitu. Dinten iraha Eta pas tos lami teh sabulanan meureun lah, sabulan kapangkernya. Kunaon tak bisa eta kejadian terjadi lah kunaon tah. Pedah naon gitu, tapi naon malambun Eta meureun lalai gitulah, tos wengi ongko ada tunduh oge sih. Di mana kejadianna anu lebih tepat kan cenah aya berita mah nu ngomong ramayana hukul kan wargi itu teh tentara ramayana belah banana belah kaler belah kidul tentara belah mana Tara di payun ramayana kan aya JPO tah. Oh jembatan pisan Nya jembatan lewat jembatan tah di dinya kejadian. Deket distro berarti nya. Nya tah. Pokona depan ramayana pisan. Kumaha tah eta bisa kejadian kumaha? Nah eta Kumaha? tos eta kejadian eta langsung we lah si bapana nyentak ganti ruginya tos langsung si korban kondisinya kumaha? Jadi si korban kan teu kuna naon eta mah cuman aya kerusakan motor doang saeutik lah. Ini kumaha atau salse atau napi? Tos ieu nanti. Tos selesai lah. Tos Oke, sakitu we nya. Atur nuhun anu waktosna. Oke, sami-sami datang ka dieu. Sadia diwawancara ku abdi. Atur nuhun pisan, Bang. Oke, siap. Salam corona. Guys.